jeung Allah teh eueuh. Eueuh deuleu. Ngomong cek ka mana karep yaki-yaki teh hayang ribut. Peka agama mah Semar. Lalawara teuing ka Allah nyebut eueuh. Eueuh Allah teh. Kenaon atuh di Semar eueuh mah lamun nyembah kanu aya ka makhluk sia. Oh molongpong tah didinya Semar teh ayana lain ieu lain nu katanya ku sia da ieu mah cermin nah cermin mah pan Hasyim cerme tah sia teh cerme madinya barang keluar tito teh cerme cimareme teh masih teh alah nya ka mana karep atuh mikir teh si lain teh ilmu teh loba deuleu aya ilmu biologi antropologi numerologi filosofi ilmu sastra ilmu laut anu sakitu legana dipake nuliskeun ilmu jadi mangsina moal mahi tatangkalanana dipake kalamna moal mahi ku seueur-seueurna sabab maha dina sagalana nu mawi di naswe laisa kamizli sayun moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontohan ka mantena saperkara oge jadi eueuh keur contoh-contohna acan lamun eueuh keur contohna acan meureun Allah teh eueuh tah jadi eueuh Allah teh anjir tah ieu pipasieun deui nya capek teh maka jeung eueuh sagala rupa keur naon disembah atuh ari eueuh mah oh jadi sia teh nyembah teh kanu aya atuh ka makhlukna nu aya mah jadi lieur ya ieu jadi nyembah mah kudu kanu eueuh beuki lieur aki-aki teh ieu mah musingkeun da lain keur nu pusing agama mah keur nu mikir aki-aki teh kitu tah hese ditilepna euy jurus naon-naon teh katakis ari aing talete deui can ka harti mah tulisnya di leketek ngaheureuyan ongkoh di kakolo teh nya Pak ulah diomongkeun Pak di hareupeun batur eta bener dia aing ngomong kitu mah ngan ieu perbah eueuh teu ngarti teh deuleu sok can tamat sia nanya teh tah bongan sia nu nanya teu tamat aing ge moal ditamatkeun lamun teu tamat disebutna ngabuntut bangkong tah lamun sasabat ngabuntut bangkong tong pasea kaciri dilepangna para sehat teh ngabuntut bangkong pada teh nyaho jadi Allah teh eueuh naonana eueuh babandinganana mun kita tadi atuh aki-aki di baledog bae kaharti aya kitu mah da teu tamat sia nanyakeunana eueuh teh eueuh naonana kitu nya aing ngajawab deui da tamat ayeuna mah jadi eueuh babandinganana nya Pak tah kitu nuhun teu sangka geuning mah patahan teh uing teh mubadir ka Bapak teh si edan nya aki-aki pinter rukalikuna Bapak
hampura abdi udah ngaran-ngaran dina proses teh nyaho mah kitu Pak rada gede ambek tak kitu ya hapunten Bapak hampura ti saha nya ti Bapak lamun geus dihampura ku dewek keur naon dah geus lieur deui ya kan tong ka dewek deuleu urang kaalohkeun sok sia sok nyebut astagfirullahalazim muhun Pak naon teh hartina nya muga Gusti ngahampura ka abdi ceuk si laing nya ka saha ka Allah kumaha lamun Allah ngajawab kumaha keur naon hampura ti kaula jawab lamun sia minta duit ka dewek ya sok ditanyakeun ku dewek keur naon sia teh duit puguh teh mah keur jajan ta ayeuna sia minta hampura ka Allah keur naon lamun dibere hampura cah lieur ieu lieur euy contoh nama kieu meureunnan abdi teh boga salah ka Bapak Pak hapunten abdi da can dihampura mah geuning ku Bapak abdi teh can aya kecap hampura ti kolot mah meureun teu tenang hate teh jadi abdi pangna hayang dihampura ku Allah teh supaya tenang hirup teh sanu tenang di dunia sakitu diudag-udag pangabutuh teh cacak dibere BBM naik geuning teu tenang sia teh hirup teh eta dikayakeun deui jadi panjang atuh Semar alah sok tanyakeun ka kiai ai dunya alam tenang alam pana nya numutkeun dina katerangan meureun ieu dunya teh alam pana teh geuning jelema nepi ka acong-acongan hirup hayang tenang bari di dunya pasti dikit alam pana hayang sia senang hayang pindah ke akhirat nah anu nitah modal teh kula teh da di akhirat tuh tenang modal sabab aya nu leuwih alus kahirupan dunya ti batak kahirupan dunya nya teh akhirat nya dina surat Waduha teh walal akhiratu herulaka minal ula surat Waduha ge bisa ngan anu teu bisa mah wauken Waduha walaili ida saja Waduha walaili ida saja da uing mah yang he pek teu naon ke naon mangna pangna ngampekeun kapan aya ku ilmu parabot mah beunang teuing apa dumeh eta pan alifna digenti ku iya ngan iyana jadi harapna harap gering teu bisa dibebanan ku JR ku PS ku Jabar nya nu matak ha iya Jabar hae jadi Waduha walaili ida saja eta teh hartina dieuweuhkeun teh alifna digenti ku iya di dab'an lisikol dieuweuhkeun lain di dapur di dab'an lisikol tak itu adalah jadi jelas Allah teh nya teu aya babandinganana tah kitu nu matak dewek ulah dimitoskeun eta loba nu jarah ning ka kuburan Semar coba teu bisa ngarealisasikeunana nya kumaha lamun abdi hayang jarah ka kuburan Semar da aya bejana cenah kuburan Semar tah lamun sia hayang init ka kuburan Semar initna kudu bari cicing
tak eta mata clear deui wae kalau teh init kudu bari cicing lu mampah ulah ngalengkah eta ku jara rawuh euy ongkoh titah init tapi kudu bari cicing lu mampah tapi ulah ngalengkah lieur Pak lieur pasti keur nu teu mikir mah init pan init nomor kudu nyingkah tapi kudu beri cicing lu mampah ulah ngalengkah sok caritakeun atuh sanajan init ka mana-mana tapi hate cicing panteng eueuh deui semaheun angin Allah teuing la ilaha illallah tak kitu salamet kerjing dek ka mana sia init Allah yu aki-aki hese teh jelema teh dengan kitu teh Pak lu mampah ulah ngalengkah ulah panteng we eueuh deui semahkeun angin Allah 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 jika mana-mana iya ya Pak kade eta jadi lamun nepi tak kajarah ka kuburan Semar teh kudu mawa susuguh ta eta nu jadi mitos teh naon sasajena kumaha pangabeuki sia kumaha pangabeuki abdi naon pangabeuki pek suguhkeun ngan Semar moal narima lamun eta rezeki nu dihakan ku sia teh ladang korupsi, ladang basilat, ladang judi. Tong boro make jeung ladang judi, ladang sorangan teu dijakatan moal narima Semar deui. Semar ieu, Semar mana we? Berarti meureun Semar teh geus aya dina diri sewang-sewang tah eta apan ayana ge di Tegal Gorowong hate nu molongpok nu bersih tah bere susuguhna kudu naon kudu bararesih deui nya pawongan nya Pak Gusti Pak Wongan wong teh jelema nya Pak atau ngejot beung jang nuhun Pak rada brai-brai weh sing horeng ngaji mau ulah jauh tina dirinya Pak ulah anggang tina awak da lolobana maka Semar ieu nu bungkleukan ieu tah padahal geus aya dina diri sewang-sewang gini Semar teh Pak eusina mah da dewek mah gamaran cermin cermin anu sok digelom ku barudak eta mah permen nya